Mak, heueunya Bapak Nasi Suryadi mantan kaboglok mah baheula. Cing gusain. Heeh. Mantan kabogoh emak eta mah. Lain mama asal loba mantan kabogohna teh. Bapak Si Mul mantan emak. Terus Pak Haji Hasan Bandar Domba mantan emak. Encan itu tuh tukang peuyeum nu leumpang ngasok egang, eta ge mantan emak deui. Maneh mah teh nyaho sugan. Yo, emak mah baheula. Emak mah bobogohan teh tara cukup jeung hiji lalaki. Wah, heueunya Nyaho atuh. Minimal 3 kabogoh teh. emang bisa. Ya bisa lah. Ke mama lihai. Tapi karasep eta teh lalakina. Nyaho lah. Mana nyaho ikan pauji. Heeh, nyaho. Tah eta teh penyanyi. Ada panyana teh lalakina kasep kitu tah siga Ikang Pauji. Hanas dirogepkeun mama. Terus nah atuh mama ke kawin jeung si bapak. Yo, bapak maneh mah baheula. Kasep seteh 3 tahun minse. Ayeuna so teh siga jenglot, da geus kolot. Eta mana boga kabogoh saberhiji? Ah, hiji we, jong naon lo balbatuy. Urang mah embung mempermainkan hati laki-laki. Ah, bari nak ketang tong wara bobogohan. Sakola heula we sing geucereug. Nya heueuh lah, mak, geus we atuh daripada lelengohan wae mah, rujuk we jeung si bapak. Si bapak ge geus lengoh deui ayeuna mah. Ah, teu hayang. Yo, rumah tangga deui jeung bapak maneh mah tidak akan ada kaparalean. Matak geus lah. Kangaranan jeung mantan salaki, mama geus teu hayang balikan. Nah, aku naon? Maaf, mama ti kaira agama ngulung puntung. Terus Pak Haji Basan Dibuang sayang. Maneh mah teh sanho sugan. teh saho. Lamun bobogohan teh mama tara cukup hiji salaki. Hiji lalaki. Mama lamun bobogohan teh tara mana nyaho ieu pauji? Ikang. Kasep sih teh 3 tahun minse. Tapi seueur. Kasep sih teh siga wahom. Yo, rumah tidak ada kan para Lain. Mak, geus we atuh daripada lelengohan wae mah mending Mak, geus atuh mending keneh main aplikasi. Kudu mainkeun hate lalaki, mending keneh main mama lamun bobogohan teh jeung cakar cukur. Harimar. Apa? Ih, biasa aja lagi. Tidak usah nyenghor. Aku sedang para rusing. Para rusing ya para rusing saja. Tidak perlu ngabalerang pada orang lain. Terutama kepadaku yang tidak tahu nanaon. Habisnya dari tadi orang-orang hanya membuatku rudet saja. Emang ada masalah apa sih? Minggu depan si Otoy berencana datang ke rumahku untuk nanyaan. Namun sebelum si Otoy datang ke rumah pun kedua kolotku sudah sasadu bahwa mereka tidak setuju. Apa yang membuat kedua kolotmu tidak setuju? Mereka tidak mau punya menantu tukang ojek. Apa yang salah dengan tukang ojek? Kan masih sama saja nyiar duit. Mereka menginginkan menantu seorang pejabat. Bejakeun pada kolotmu. Jangan terlalu pulah pilih kalau dalam urusan jodoh. Karena hal seperti itu bisa menghambat hidupmu untuk rarabi. Memangnya kau mau kelak jadi parawan kolot gara-gara pulah pilih? Gak mau. Makanya jangan terlalu pula pilih. Ya sudahlah, mending kita nyanet. Marimar, terus gimana nanti kalau si Otoy datang ke rumahmu? Entahlah, aku juga baluung. Sebentar. Bukannya si Otoy itu yang ditewak warga kemarin ya? Gara-gara mau kayam. Iya. Kalau gitu, pantas saja kolotmu tidak setuju. Habisnya dari tadi. Dibuang sayang. Bisa tari daya. Jauh kan? Nya, Habisnya dari tadi. enggak jari. Dari tadi. Ngalir tadi ya. Habisnya dari tadi, lain habis dari tai. Ada mana mau tai? Ari bieu karena. Enggak. Tilu. Orang-orang membuatku hanya orang. Minggu depan si Otoy. Minggu depan si Otoy. Aing teh seri maneh nyengir.
Minggu depan. Aing ada eta ngajak teh seuri. Disana tuh seri dada mah. Ada eta seuri. Udah tuh kuat. Minggu depan eta si Otoy. Si Otoy gitu biasa emang. Tuh kudu make tajwid. Si Otoy. Si Otoy. Minggu depan eta si Otoy. Tuh kudu mah. Berarti lo Minggu depan eta si Otoy. mungkin ada yang ngompol. Kira si Otoy gitu imah Oh kudu. si Otoy. Udah mana Otoy. Cai mata. Piceun heula seurina piceun Cai heula. mata. Berencana. Berencana datang ke rumahku untuk nanyaan. Aduh. Beren. Berencana lain bencana. Berencana. Sebelum si Otoy datang ke rumahku. Tilu Sebelum si tuhnya. Hey, berencana datang rumah ke rumah. Jadi yang seri wae. Cuk, tulungan abdi lah. Tulungan naon, Ce? Abdi perkanya sa itu da tulung pangbilaskeun saeutik bisi baur dicingkeun mah. Nah, Cere ka mana gitu? Eta digoror ku PRT. Eta buru-buru kudu ka imah. Teh nek naon atuh? Oh, nyahe gitu. Kayak dipangbilaskeun saeutik mah. Heueuh tulungannya. Heeh. Saeutik. Cuk, tulungan lah. Tulungan naon deui? Anter yuk meuli bahan kue. Ah, can mani, Ce. Sagala mani atuh. Geus sakitu da kadinya. Oh, hayu atuh. Wah ayo buru. Ka mana di cenah? Ningalilahkeun. Ce, buru atuh. Ya atuh nangan heula helm. Ah, segala make helm atuh. Geus we abi wungkul make helm mah. Bisa aya polisi kayak ditilang deui. Polisi di Ciherang mah. Da lain ka Ciherang. Ka mana tuh? Ka Tasik. Hah? Cek, Naon, Ce? keur naon? Keur ngadaweung. Cere ka mana eta? Ek nyabanya eta. Oh, Lain cek, tulungan lah abli. Poe ayeuna teh nek aya nu nagihan ka imah, ari taun duitna eueuh receh. terus Enta tulung atuh pangnalangankeun heula. sabaraha gitu. Ah, da teu pira. Abdi eueuh receh ieu teh. Duitna goblegan wungkul. Oh, heueuh atuh. Kendai ke ku abi di talangan heula. Si eteh-eteh nu aya karangan di dieu pan. Heueuh, Heueuh hege atuh. nuhunnya. Heeh. Ah, siga itun. Tah, Pada ka Cemarimar. Nuhun. Ka mana Cemarimarna? Nuju nyaba si Ece mah. Oh, nyaba. Tapi tadi tos talata ka abi saurna pamayarkeun heula. Sabaraha kitu artosna? Oh. 500.000. Hah? Geuning ageuh. Nuhun da sakitu. Cenah tadi sor si Ece teu pira. Nya meureun bagi si Ece mah artos sakitu teh teu pira. Geus teu balik deui wae si Ece mah. cek tulungan lah. Mung ah. Buru atuh cek. Ah, Ece mah ti kamari ngan teu balik wae. Moal ih. Ayeuna mah teu pira da. Teu pira. Nek naon gitu. Pangamputkeun calana budak saeutik. Ece mah sok rapi geuningan. Gusti nu agung. Geus we atuh biceun calana geus kitu mah, Ce. Sakitu loba duit oge Ece mah. Geus we atuh pangmulikeun di nu alus. Ari meuli baju budak nu alus di mananya? Meuli baju budak nu aralus mah mending di ditu, Ce. Di DNW Baby Collection. Wah, heueuh nya. Heueuh sateh. Kan Ece geus ditulungan wae ku abi. Tah, aya nama bagian abi nu ngenta tulung. Ngenta tulung naon kitu? Pangmentakeun nomor Kang Asep lah. Jang naon? Jang PDKT, Ce. Abi resep ka si eta. Hi. Abdi mah soga nomor saya mah. Wah, heueuh nya. Menta tuh. Ah, embung ah. Nah, Soalnya abdi ge bogoh. Bruh.